datang. Kumaha bos, saya sekolah tong. Itu orang mabal we. Siap bos. Duh, aing mah di sekolah teh diberi bekal anu kieu we, jeung kieu. Dia ek pinterna tuh. Tapi cek si emak, ilmu pinter mah lolobana tukang nipu jeung tukang korupsi. Waduh, Pawanianan si Kehed nimpuk bos aing. Bangun hang dia dikenal bejak peuting si Kehed.